Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana pamirsa tepangkeun nami sim kuring Ajis bade ngadugikeun warta ngeunaan kana bencana gempa bumi sareng gunung meletus nu lumangsung kajadianna di sababaraha tempat di Jawa Barat. Mangga langsung wae urang nuju ka warta anu munggaran. Saloba 155 di Jawa Barat ruksak alabatan kena gempa di Banten nu lumangsung dina poe Jumaah 2 Agustus peuting. Dina data Kementerian Sosial, imah nu ruksak kasebat lokasina di sajumlah wewengkon nu aya di Jawa Barat jeung hiji di Lampung. Pupuh Biro Humas Kemensos Sony W. Manalu negaskeun yen lokasi imah nu ruksak kalobaan ayana di Pandeglang nyaeta jumlahna nepi ka 102 siki nu kasebar di 13 kacamatan, sedengkeun di Sukabumi aya 28 imah nu ruksak di 17 kacamatan, Cianjur genep imah di 15 kacamatan, Bandung Barat 7 imah di hiji kacamatan, jeung Kota Bogor di hiji imah di hiji kacamatan. Beja Sony basa nuliskeun katerangan Sabtu 3 Agustus. Salain eta, karusakan imah oge nimpa 4 imah di Garut, hiji imah di Kabupaten Bandung, jeung hiji imah di Provinsi Lampung. Jadina total samentara aya 150 siki imah nu ruksak ceuk Sony. Sony oge masihkeun pihak Kemensos geus ngirimkeun bantuan hiji-hiji ka warga anu kakeunaan musibah gempa. Dina tahap kahiji Kemensos ngirimkeun 500 tenda gulung, 500 lembar simut, 800 kadaharan nu siap saji, 300 paket lauk pauk, 20 box kelengkapan keluarga, jeung 20.000 bungkus mie instan. Bantuan eta rek didistribusikeun ka korban anu imahna ruksak jeung nu ruksak parah, jeung warga nu ngungsi siga anu dialaman ku warga Kacamatan Mandalawangi, Kacamatan Carita, jeung sajumlah kacamatan lainna anu kakeunaan gempa di Pandeglang. Total bantuan dina tahap kahiji eta sagede 240 juta rupiah cek Sony. BMKG ngajelaskeun epicentrum gempa bumi ayana dina koordinat 7,32 derajat lintang selatan jeung 104,75 derajat bujur timur, tepatna aya di laut dina kajeroan 4,8 km, jarak 164 km barat daya Kota Pandeglang, Banten. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.